Nah, jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka. Nyana guling gasada, bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh. Bolak-balik ya. Teu bisa hee. Hudang nyana salat, kayak ngedeng deui. Nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat. Teu mamawaseun cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja eta naon teh teh macul di dinya deuk belak jauh manya melak cau di luhur cek jana teh geus pokona mah sugan jadi be cek jana manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tage aja hoa aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial-sial teuing gitu. Je, bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus, saya geus kaharti mah kula gede turun.